istri. Leres sodako pangloban anu sok mere mah awewe, lalaki mah udud wae jeung udud. Waduh 10.000 awe makanya tasukan koroplak 1.000 lalaki mah meuli pahpir wae jeung pahpir meuli rota mah nu murah teh da rokona beuki naon beuki mahal aya rota mah rokok teh jadi iklannya we teu meunang iklannya. Gusti Rasul gaduh putra gaduh bojo sakinah mawaddah warahmah kuring ge hayang sakinah mawaddah warahmah jiga Kanjeng Nabi dicaritakeun ku ajengan di pangajian kumaha mawaddah warahmahna Kanjeng Nabi, kumaha bageurana Kanjeng Nabi, kumaha ibadahna Kanjeng Nabi. Atuh urang teh jiga Nabi ge mudah-mudahan mirip jiga Nabi. Tah ayeuna urang tawasulan watapaulan dina ieu sasi Maulid, sasi Rabiul Awal, sasi dibabarkeun Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan timbul rasa mahabbah cinta ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan orang samurnya timbul mahabbah ka Kanjeng Nabi sabab ceuk Gusti Rasul sahaja manu mika cinta ka Nabi tadi ge bakal bareng sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasul Bu parantos ngadawuh ieu teh lenyepanan urang di akhir zaman Pak. Yusiku ayatiya zamanun ala ummati la yabqa minal Qur'an ya yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Qur'an illa rasmuhu wa masajiduhum amiratun wa hiya khurubun anil huda. Eta mah cek santri lah, cek santri uy handai ngindukana ieu judul yusiku ari awsaka teh apalul muqarrabah mun cek santri mah akur jeung kada kakana kada wa asalakin nadar gwaru mudoriin li hadaini khobar wa kanu bidunan seterusna lah na alfiah mah yusiku sakedeung deui hampir ayatia zamanun datang ka umat kami satu. Yusiku ayatia zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Sakedeung deui bakal datang ka umat kami Islam teh tinggal ngaranna wungkul. Naudzubillahi min. Yuk Pak, Bu. Di akhir zaman ke Islam tinggal ngaranna wungkul. Da sim kuring ke hartos Pak. Ieu anu ngaos di payun ieu mitin tahun sabaraha ieu. Pak, ida langkung 30 70 ka 70 60 apanya? 60 70. Ieu kolot ibu-ibu naik keneh pangajian ke incu urang macam kuku Bu. Leres. Incu urang mah kieu we, nagejet. Bareng jeung mamana sarua, budak palidna solokan kita apalin da induna keur nyekel HP. Goreng asin tutung ke apa? Da sibuknya status IG story dan ini yang gede nama ibu-ibu ge pinter balanja geus tara ka pasar COD aing di leuweung ge COD si Sopi we nu beungharna teh meuli cilok ge COD ayeuna make GoFood di Ciamis mah Bu diantarkeun ku ojek geus yang usaha teh ari baheula mah hayang nyeun cilok teh kapan hayang minyak ti subuh mula ti subuh agra marut bapak kuring baheula alasan beres urang daek di pengajian ayeuna aya kene generasi bapak-bapak ibu-ibu anu sense of belonging lah boleh ku teh nining da winya sarjana sarua SPDI kuring teh nining sarjana pamere dosen IAID karena jadi sarjana aminan tuh aja nganda kuliah nage di Fakultas Aplikasi jurusan UGM Universitas Gigir Masjid Darussalam Universitas Gigir Makam sarua deket ya Bu di akhir zaman lah ya bukan minal Islam ilas bohong suatu saat Islam tinggal ngaranna wungkul teu mustahil Pak Istana Alhambra nu aya di Cordoba Spanyol bawa kerajaan Islam Bani Umayyah jeung Bani Abbasiyah Islam Pak tapi disulap jadi gereja Kristen Ortodok Pak sabab eueuh anu nuluykeun nama teh aya generasi nah nu baheula masjid teh dijieun ka heca Pak
kurang kumaha Islam melahirkan para pujangga Ibnu Malik, Ibnu Akil anu diaji ku budak di pasantren kita Balpiah lahir nanti Spanyol Pak. Tapi kulantaran tiada generasi maka teu mustahil Islam diurang ge tinggal ngarana lamun teu aya anu ngaestafetkeun ngembangkeun neraskeun cek kenining karimah regenerasi dan generasi untuk majukan Islam Pak. Yakin simkuring ieu para sepuh ahli ibadah, ahli taat, ahli pangawasan, tapi anak incu urang can puguh bisa seperti itu lamun kurang teu dicetak jeung teu diasupkeun, teu dibimbing, ka madrasahkeun, ka madrasah diniahkeun, ka TPA-keun, ka pasantrenkeun, yakin suatu saat Islam akan pudar seiring dengan beredarnya dan majunya era globalisasi dan era informasi nepi ka urang Subang jadi era ngaji. Terus Bu, budak ayeuna sakola SMP geus taengan ka masjid Bu. Di ditu. Nepi ka SD wae paling nepi ka dinia. Datang geus ka SMP mah da geus capen full day school ayeuna mah teh da full day school. Datang ka imah teh geus cape numpra. Iluna sarua geus lah cape matong ting ka madrasah. HS wae. HS teh ngorek game online. Lamun teh judi online slot. Apaluna jangan slot lain barang masang nempo kok baja mah beak gara-gara judi mah Bu, judi online jelema memi beunghar jeung ngadadak miskin Pak erep disimkuring bapana beunghar ka cida sawana upuk aplak judi online beak nepi ka tegableug imah-imah acan sururuk sirarak di lemur batur di imah batur gara-gara judi online sagede kieu Pak kakituan eta. Atau hari judi online nunggu mereka ge batur ek menang kumaha teh nunggu mereka batur. Terus Bu. Jadi layak komunal Islam nu kahiji moal tetep Islam tinggal ngarana. Wala minal Qur'an illa rasmuhu. Quran tinggal tulisanana Pak. Di akhir zaman. Baheula mah tas magrib saya breng maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Ayeuna mah ibuna kieu di juru bapana di ditu budakna di ditu injuna di ditu leres Bu. Ayeuna mah Bu di keluarga geus tepati wawuh jeung anak jeung bapa ge sok Bu bade tuang bapana di dia nyekel HP mana di ditu nyekel HP budakna nyekel HP madam teh bade naon bari ngorek HP bawa malayan sok ngariungna bismillahirrahmanirrahim doa Allahumma barik lana fima rojaktan ayeuna main nonton TV ge mana di itu bapana di dia bapana bisi kabuka cetenanganana mana sarua bisi kabuka keur ceodean salaki tinggal mayar bisi nyarekan budakna di ditu jeung kabogona geus aing-aingan di imah ge ayeuna laras kan ini tempat tinggal tiga teboga HP na ge barenya HP cinini tinini mah ino Android ya Allahu Rabbi ya Karim la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Quran teh tinggal tulisan nana. Malam Jumat we pada ku ustaz diajakan angga ibu-ibu cuang yasinan maca Quran mah yasin sabarang menit geus ngalenggut Pak. Ari Facebookan mah teh nining jeung nempo igo story nu batur nepi ka beunta ge saheesna kalarjaan nepi ka sageplukna eta HP dina leungeun teh karasa. Allah Rabbi ya Karim. La yabqa minal Qur'an illa rasmu. Sadengkeun moal aya katenangan, moal aya katentraman lamun di imah teu dibacakeun Al-Qur'an. Ayeuna panjelema Gusti ya Allah marasim kuring bunga ningali murang kali ya Allah aya keneh dinia aya keneh naon TPA DTA eta pasut dunia teh Bu ari kurang dicarekan wae rek ka masjid ge ulin di masjid dicarekan budak teh ulah teh dicarekan Pak sim kuring masuk ka geungeurkeun pan budak teh ka masjid ai budak teh masuk ganeng geuning Kang ngos kopi ka masjid harore mah ngajar dong ka di imah ulah Pak ganti mindsetna tuh pola pikirna ayeuna mah daripada cicing di jero warnet daripada korek gadget
mending di masjid kan sorodotan ke moal naon ieu lah di dagor bener bari ieu dagorkeun kan sok aya kokotong teh kamar aja di karulina kareureuy mah ih komo moal wawuheun jeung masjidna Pak. Maka di akhir zaman ayang ke wa masajiduhum amiratun wa hiya hurubun anil huda. Di akhir zaman masjidna bakal aralus tapi eueuh anu ngeusian nana teu aya nu ngeusian nana bu aya di pangaosan biasana nini budak ngora bu aya di pangaosan biasana bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak di mana iya Pak Islam tinggal ngarana Quran tinggal tulisanana masjid tinggal bangunana nah urang tersedih Pak urang terek ninggalkan generasi urang rek jiga kumaha barang urang ke alam barjah mah moal mawa bus moal mawa Fortuner moal mawa Pajero rek mawa teh hiji ilmin yuntafa'ulahu dua waladin solihin yadulahu tilu sodakotin jariatin nang tilu lamun budak kurang ayeuna geus atuh Pak abdi mah kamiris kamari ningali dina YouTube panena mah ajengan ge alpos buki awal YouTube ya awal WhatsApp ya teh ini ayeuna mah korban YouTube budak teh ayeuna dina YouTube nepi ka aya budak neungeulan bapakna pedah budak dicara milu touring dina motor baheula mah zaman kuring lamun rek liwat ka hareupeun kolot teh dongkol leres wahfad lahuma janaha dzulli minar rahmah cekna Quran dongkol baheula mah punten da budak ayeuna bapana keur lihat ngaleng kawe kieu patis wae ning kita tuh bodoh amat cenah Pak bejakan mereka indungna da bapak mah terang cepu malah pada urang diem berennya orang syukur ari cepu teh kaopan segala dibejakeun atuh komo lamun aya bapana selingkuh teh dibejakeun lawan bapak bener cepu budak ayeuna mah bahasana teh aduh tang ngapalkeun Quran teh kalaka kuda yang mana yang Tuhan senangi kuda yang putih di dalam kandang janda yang mana punten geuning janda yang mana yang Tuhan senangi kan ayeuna budak teh pinter kana ngalagu janda yang mana punten sanes tas punten eta mah kaleresan ngalangkung punten ya Bu yusiku ayati ya zamanun Islam tinggal ngarana Quran tinggal tulisanana nu salajengna masjid tinggal naonna bangunana Bu ari pamaget cek kitab fikih salat kudu di mana oh sok dijurungkeun ka masjid unggal waktu bener cek si akang ge henteu cek Gusti Rasul la sholata li jaril masjid illa fil masjid di antara ciri wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub teh eusian masjidna lamun si akang kade ka masjid bere mukena sina salat di juru imah ganti isu mekandro bae da jeung umat Islam mungkul ieu mah leres dah jeung naon urang nyeun masjid kokoh kieu di jalan sina eueuh lain butut tapi kurang HD nu HD mah nyeun masjid jeung ngeusiat kan rata-rata era mah daek ngabangun mu ngeusiat jiga nyeun pasaran paranti bawa masjid ka kuburan mana semangat nyun pasaran RT RW nih ribuh Kang RW punten di ribuh toh nyun pasaran RW nya oh ribuh nyun pasaran geus rapi sok cobaan ku Pak RW namun urang nyun masjid nepi ka aya Masjid As-Sairin di Ciamis mah Bu terang Bu Masjid As-Sairin nu ku As-Sairin nyair di jalan
Masjid Asairin nah ari Gus belum ternyata masjid megah Pak ya eueuh jelema cek aki-aki teh ajengan rapi salat teh umat tuh cenah urang cenah berjamaah teh ngan tiluan jeung bedug tiluan teh Pak ajengan si aki di tukang aya bedug tiluan berjamaah teh jeung bedug cek ajengan teh ki isuk matar himna ulah 3:04 jam 8 berang oh si aki iya ajengan teh kudu jongklok ka aing cenah moal ki gara cobian eta si aki anu biasana tarhim 3:04 Pak geger moal di lembur buat tuluy tuluy ka kuburan kan ari urang mah kitu jelema mah Bu jiga sodaqoh aya jamaah sodaqoh loba teu loba diomongkeun lah eueuh hayang kadeuleuh hayang kasebut dah nu sodaqoh saya teh kagok sakitu moal dianggap ku Allah manehna henteu gebleg kan eta teh leres jelema mah kan sok kitu mana lamun jelema rek neangan ridho jelema moal kapanggih teh ini ridon nas goyatun lam tudrok lamun jelema hirup rek niangan karidoan jelema moal kapanggih ceuk da jelema mah resepna komo maha besar nitijin dengan segala komennya ayeuna mah kitu terus sok ibu-ibu datang ka nu hajat da ngomen panganten pamegetna kasep panganten istrina kasep hanyakan euy eta dagingna telas nah urusan yang kejodeng daging daharuna ngeunah salna pamajikana cenah alus lalakina urang mah daek di berege kedah teu batur rumah tangga aja leres dah tah kitu Bu lamun ayeuna neangan goyatul lanturok lamun urang hirup naik neangan karidoan jelema moal kapanggih Pak da jelema mah faktorna like and dislike cek budak mah aya nu resep aya nu teu resep bujeng-bujeng ka urang zaman loba doraka loba dosa Gusti Rasul ku anjeun nu disebutkeun wa innaka la ala khuluqin adim akhlaknya yang begitu tinggi angger Abu Jahal Abu Lahab mah teresepeun Bu terus sok urang rumah tangga sakinah mawadah warahmah aya nu teresepeun loba wah daguan jadi ranggana tuh aya goyatun lantudrok maka dina kisah dicarioskeun Pak Lukmanul Hakim sareng urang kalina ngalangkung nyana keledai teh kuda leutik ditumpahkan cek bapana teh cenajang bade ku ujang bade ku bapa ditumpahkan cek budak teh ku bapa we ditumpahkanna wios abi nu nuyun ngaliwat kajar manu keur ngariung cek nu ngariung komen bener eta kolot tega budak nu nuyun naon kuda ari bapana naon numpak bener eta kolot tega pisan ka budak cek Lukmanul Hakim atuh gantian cenajang ujang nu naek bapak nu naon nu nuyun dituyun ku bapana ditumpakan ku budakna ngaliwat kanu keur ngariung lain tadi beda deui cek teh ieu meureun ciri akhir zaman teh budak durhaka ari budak numpak kuda ari kolot nuyun kuda mun kitu majang salah cuang tumpakan we kuduaan atuh ku bapana ditumpakan jeung ku budakna ngaliwat kanu keur ngariung ngomen deui ieu meureun jalma garoblog teh kira-kira kuda leutik ditumpakan kuduaan ngartos geus jang ayeuna mah cong tuyun we ku urang kuduaan dituyun ngaliwat kanu keur ngariung ieu pang belegug-belegugna jelema gablek kuda teu ditum cok jadi lamun urang rek ngadengekeun we omongan batur hirup urang moal kapanggih Bu urang mah asal ayeuna idaro eta manarul huda fadhab walau fardan cek Imam Nawawi na kitabna mun urang bener cek urang bener cek Allah bener cek Rasul bener cek aturan agama bener cek aturan dari agama maju ka yeun teh batur ge terus da ternyata hayang kana pangampura jeung hayang kana respon batur mah geuning kieu salah kitu
tah kontong teuing rancung ngadengekeun batur Bu na rumah tangga teh riweuh jeung moal kapanggih eta si Aki bener teh Tarhim balik di kanu tadi dongengna Jaki bangkit si Aki tadi teh aya Tarhim diomongkeun lah aki-aki wayah kieu gandeng urang karek gedur sare eueuh geger eta sacililitan buat terus nasi Aki teh manis oke jeung rek karayan ngantep ka bumina ditaroskeun ternyata si Aki teh ayakeun sugan teh tuluy cenah teh sugan teh tuluy hari geus borang jam 8 sakumaha wasiat ajengan ti Tarhim si Aki ka masjid innallaha wa malaikatahu yusholluna tinggal ringeuh jelema teh nu keur ngobeng hanjat kan usum ngobeng namanya usum ngobeng di Cetangkolong ngobeng di ditu di Jolang usum ngobeng di dieu mah nu ngobeng hanjat lurah hanjat nu keur di sawah hanjat muru ka mana ka masjid tapi lain rek salat rek nyarekan rek nyarekan si Aki nu teh datang teh ajengan da geus apaleun sore yen si Aki Tarhimna rek jam pas datang teh topol ototna lurah ki cager becager aing mah mana ka masjid ge pedah cager nah cenah wayah kieu Tarhim cing aing nanya cek si Aki teh cager aing belegug sia atau bolos sia aya kitu kumaha ki depan sia teh digeroan ku aing jam 4 teh oh sia teh mantau ka masjid aing digeroan wayah kieu waktuna mantau ka masjid berarti gelo kene sia daripada aing cek si Aki aing digeroan dina waktuna teu datang aing lain dina waktuna datang mana masjid lamun hayang lila kene umur dunia Pak berjamaah ya Bu upami ibu ka Mekah ibu-ibu nu perantos ka Mekah ka Madinah ya Allah mun hayang berjamaah lohor jam 12 adan teh ti jam 10 di masjidna ti jam 8 kuat hayang ngompol teh nih sekieu bagi ya Allah Rabbi ya Karim lamun subuh jam 5 hoyong dipayeun rodoh mah kudu ti jam 2 peuting eta teh bari masjid teh aneh pinuh wae nah aya di urang geuning eueuh pahalana Kang di Mekah mah 100.000 kali di Madinah 1000 kali mana loba haji datang ke kebur kebluk deui ka masjidnya kalau sabeuna geus dirapelkeun di ditu dulu masjid eta mah kena di Madinah 1000 rakaat sarokaat di Madinah akur 1000 rakaat jeung di Cililitan sarokaat di Masjidil Haram akur 100.000 rakaat di Cililitan mana datang ka Cililitan teh geus teu ka masjid geus aing mah dirapelkeun di ditu berjamaahna aduh haji mabrur nu kitu mah haji mabrur eta mah haji mabrur maka teh atuhu bikulli halin minal awali muktahimi Arabi bil Mustafa balil maqasidana Faghfir lana ma mada ya wasi'al karami bullani turja syafa'atuhu likulli halin minal awali muqtain ayeuna Kang kumaha urang ngabina supaya urang gaduh murang kali anu naon ya murang kali anu robbani di era modernisasi hiji imunisasi keimanan Kang panyawatna loba Kang di pasantren di pengajian budak di jejelan agama di luar di jalan tontonan terus tontonan teh nu teu tuntunan teh tontonan ayeuna mah Pak hiji imunisasi keimanan ari imun teh kekebalan maka budak urang daek teu daek kudu dibere panjaga dibere filter dibere jang nyaring eta budaya-budaya anu tidak sesuai dengan norma-norma agama jeung norma-norma ketimuran Pak
khawatir Pak Abdi mah budak ayeuna tingali geura ningali baju geus tiga leupet juga leupet BH disim aya cai di dieu punten kuring sok dagang leupet nu mawana ceuk cing punten saya urang dieu urang Ciamis ieu mah Kuningan benten punten. Ya Allah rupiah karim Pak ningali murang kalayeuna ting tirilikna motor bunga urang teh bisa na motor budak tapi kan budak mana motor teh can bogan wawadi Kang leres budak mah karek bisa lumpat lamun teu boga agama budak balik di sekolah jam 2 datang ka imah jam 5 di mana salat lohorna di mana salat asarna osok ibu nanya geus salat encana osok kan panggil tanya mak geus madang encana leres oh nanyakeun salat jeung nanyakeun dahar teh ke dahar heula geus manggi dahar encah jajan teu sugan geus salat leres ding tirilik Pak imunisasi keimanan di mana imunisasi keimanan di madrasah di pengajian di pesantren da sabenerna ngadidik anak malin kewajiban ajeun alin kewajiban ustad sanes Pak ngadidik anak jeung pamajikan mah kewajiban bapakna jeung indungna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ngan cek bapak teh meureun rumasa abdi mah ngawurukan budak da teu bisa ngawurukan pamajikan da teu bisa sok indikeun anak pamajikan ka pangajian ka kosan insyaallah ari campur baur jeung nu soleh mah mudah-mudahan kabawa soleh duka saha anu soleh nama nu geus puguh soleh mah man soleh we ngaranna eta geus puguh soleh. Sok Bu, hiji imunisasi keimanan. Naon margina? Sabab sahur. Sahur teh nining ge tadi sahur ketua Majelis Taklim budak urang teh hirupna lain di zaman urang baheula. Mana katerangan nyarioskeun alimu auladakum fa innakum khuliqu bizamanin ghairi zamanikum. Burukan budak urang sarerea sabab maranehna lain hirup di zaman keur zaman urang leres. Ya Bu, mun baheula di sakola aya budak dijibir ku guruna, aya teu kolotna nu nyarekan guru. Zaman simkuring sakola mah teh nining, lamun bader di sakola dicarekan ku guru, bebeja ka inung ka bapak ditambahan dicarekana. Leres kan? Ayeuna mah teh nining di SD ngajiwir budak komo nepi ka Semu Buntung geus dibawa ka Kuningan adekem tadi mana tah di hotel Prodeo bahasa budak mah di penjara ayeuna mah jadi guru teh bingung teh nining ayeuna mah teu tegas da budak nanya lutak ditegasan keuna ku undang-undang geus wae atuh ayeuna mah dari dipek ku indung bapana dari mah jumlah budak digeugeun di sakola da bapana mau bedog ka sakola patuh kira-kira lucu omis pada budak digaplok ku guru olahraga patang-tang peteng-teng aing teh budak aing teh digebugan kita diajar ku anak sia hese diajarna cek aing teh hese diajarna bapana pangmenangkon guruna diajukeun atuh seueur guru nu ka dipolisikeun Pak Allahu Rabbi bareng guru teh gajina teh 300.000 nah honor mah di SD 500.000 wing apa pakai bensin ya guys beak manten lamun lain karena Allah jeung karena bener-bener ari ilmu mah aya barokah nu sejen guru gajina 600.000 200.000 sabulan jadi guru kelas dah hirup sabulannya 200.000 lamun di imah tukang usaha terus moal mahi kan jajan cilok gitu jajan cireng ari geus paila teh gablek pare teh gablek besnya di mana dina leuit lamun leutna teh dieusian nya moal aya lamun urang temelak tapi urang melak pare di ropea nepi ka pare sae naonna hasilna tos rapi dilebetkeun ka mana ka leuit di mana urang butuh teh tinggal nyokot tina leuit budak di kamadrasakeun budak kadiniahkeun rapi dirinya apalin masjid urang maot teh rek maot boga budak tilu nu hiji maca tabarok
nu hiji maca waqiah, nu hiji maca surat Ar-Ra'd mah teh leupas meureun kan. Dalila mana geringna. Pan Ar-Ra'd mah teh lepaskeun nyawa, Pak. Ari ieu boga budak teh nyahoan di masjid teh nyahoan tajuk datang ka imah teh maca Quran ge tidak dalagor maca Quran anu terjemah teh. Wa ja'alna min baini aidihim sedeng wa min baini khalfihim sedeng. Batur mah saddau wa min khalfihim saddang. Ini di sedeng. Komo anu ratena batur mah Yasin. Di lain ya a si iin. Asal mana hukumna haram mah kaca Quran laten teh palebadinya ngacaprak. Katanya on Quran teh. Bapak narek mau teh nu hiji kagogorokan bapak. Kumaha abdi kan kawin. Bapak, abdi kuliah kan rapi. Bapak narek modal. Datang menuju Jakarta, tapi Sunda, Pak nyebut. Cek bapak aing kudu nyebut naon. Kan orang Jakarta. Di Jakarta mah baca lain teh nyebut bahagana teh. Nyebut. Torojo lupang gedena lupang hawokna, Pak, jeung wae rek maot mah. Ulah hariwang tokokeun jang kakak, sawah diurus ku kakak. Teu naon-naon, Pak. Keun pagawe nagreg ke gajina jang kakak. Bapana Pak Koreja teu tulus modal. Sia da rampok nu can meuleut cenah. Disebut rampok ku bapana. Teu tulus rek paehna ge jadi cager. Allah, Rabbi ya Karim, coba nah tengah ngles lamun rek maut nempo budak-budak kurang maut kalah pasea silih bunuh silih gebuk silih parase marbutkeun naon warisan. Tapi lamun urang rek maut da budakna di kamadrasahkeun pelak dina sawah nu sae teras kitu teras diasupkeun kana leuit anu sae ka mana ka masjid da cek Al-Qur'an innama ya'muru masajidal man amana billah wal yaumil akhir. Nu rek ngesian masjid mah zaman nu iman kalo iman rek modal urang teh balik ka Allah. Nu datang ngalong kewang nu balik kali gincing datang ka alam dunia urang mawa naon tina jero rahim minum bapak teu mawa naon keras sugan aya gubrak kadunya geus make lepis seuseut meureun teh ini boro-boro dilepis pecah ketubang ya kudu dibedel tah dibedel 10 juta di Ciamis mah dibedel teh atuh bayangkeun Bu rek kaluar budak teu ngeri kumaha teh ini ngalaman ibu-ibunya pengen cek Al-Qur'an jeung cek Rasul indung mah 3 bapak mah sabaraha naon sababna bayangkeun Bu nu asup sagede indung suku nu kaluar 4 kilo lain nu asup mah teu jabrik nu kaluar kan gundul jabrik nu kaluar mana singnya ka hidung teh ya Allah Rabbi ya Karim paingan cek Rasul ge kitu ka hidung mah 3 kali ka bapak mangan sakali indung mah buburu ngarambet menang kejo satimbal anyap nepi ka imah rek dibawa lah budak ka sakola bisi candahar aya gitu bapak mah beak ngagalengan malah yang keneh eta teh laras lamun jajan indung mah ka pasar ka Subang ingat salaki di imah ingat budak di imah bapak nama madang di pasar karena inget tuh ngojang inungna dahar we di rumah makan calebak inget kayak pamajikan nambahan deui nyahan Bu abi mah salut abi mah peda abi kan hirupna jeung kolot baheula nya kitu nya di bumi kitu nya ari indung mah ada bapak paingan bener cek Gusti Rasul indung mah 3 bapak mah iji umuka amuka karek abuka walaupun dari sepelekan gak isukan kan di akhirat ditanya lain ibu tapi singnya ada salaki teh kalau ngomongin salaki ripuh Bu isukannya teh budak pamajikan minantu numpang kata teh bapak isukan urang kan ibu-ibu mati saya tenang we tinggal aku bapak kan gitu bapak-bapak heula isukan tanya ku Allah teh kumaha pamajikan sia kumaha anak sia kumaha minantu sia bisa teh sia ngadidikna bisa teh menyampaikan cek mah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah antil jannah cenah teh nining antil jannah nepi ka surga mawaddah warahmah teh lain sakinah teh lain sare jeung aki-aki ngeunah lain ngeunah jeung aki-aki mah pedeueuh deui omo ibu-ibu geus kolot geus 20 anak Leheung Sulaiman apa Sulaiman susu lahir tapi nyaman lain nyaman eueuh deui
Dari budak orang mah Sunoto, Susuno Jos Tonggong. Nu paling bahaya mah Surabaya, Susurayun loba gaya. Usahatan orang dia, loba gaya. Ya Bu, cek Allah dina Al-Quran, al-akhillau yawma idim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Anak pamajikan nuku urang dibiayaan, nuku urang sagala dicumponan di akhirat mah bakal jadi musuh. Mana ibu ulah jadi musuh jeung caroge yuk sareng-sareng navigatorna jeung supirna nepi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Teu aya tanes kecuali kudu imunisasi ka imanan. Anak sing apalin agama, pamajikan sing apalin agama, bapak mah komoda supirna. Piraku supir teh boga SIM. Atuh teu bisa cenah ajengan supirana ge titipkeun ka batur, titipkeun ka ajengan, titipkeun ka santri, titipkeun ka kiai, jurungkeun muslimatan, jurungkeun mingguan, jurungkeun di rosah, insyaallah di akhirat moal katagih. Moal katagih dah. Urang parantos naon? Parantos dugi naon tah? Miwarang cenah eta. Masalah diisukan eta. Para kewajiban ieu urang. Ieu para kewajiban. Hiji imunisasi kai mana? Nu kadua, lamun hayang jadi urang kalian anu generasi robbani, kudu aya uswah sareng kudwah tinu janten sepuhna. Maksudna Bu? Uswah sareng kudwah. Mun cek bahasa di fakultas mah kuliah kalau teh kudu jadi role model. Ai role model teh model yang berjalan. Mana Gusti Rasul mah dari sebatna uswatun hasanah sagala nah dicontohan ku anjeunna apa. Tadi ku simpuri tos disinggung. Gusti Rasul mah ibadah teh dugi ka bareuh. Urang mah bujeng-bujeng bareuh wiridan ge likum-likum leos. Kebetah di masjid Gaete. Padahal masjid kurang kumaha karpet na kandel hareudang make kolecer enak. Terang kolecer. Ah kipas. Omun masjidna saya mah make naon tah? AG, kaseo. Urang mah AG aging gelebug di mah. Urang Subang mah meureun tara di AC, make kalau di AC teh tuluy utah numpak mobil ge. Biasa numpak kol buntung, numpak kol bakar ranca geuning kudu naik ka Pataka ka ditu ka pasar. Pan ayeuna mah numpak mobil Avanza, numpak mobil Fortuner di AC, utah uger. Da tara biasa di AC urang. Komo bakolot mah lieur na puyeng ning turun we leumpang. Pak, kalau teh kudu jadi uswah, kudu jadi kudwah. Mun Gusti Rasul disebatna uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Rasul berhasil dalam kepemimpinan. Naon cawadeunana Rasul jadi pemimpin, Pak? Teu aya cawadeunana. Di rumah tangga Rasul pang berhasilna. Dina keagamaan Rasul pang berhasilna. Rasul mah dakwahna ge basyiru wala tunaffiru yasiru wala tu'asiru. Rasul mah tara memukul tapi merangkul. Itu kok Gusti Rasul. Aya jalma kitu Gusti Rasul. Urang kudu jadi uswah, jadi kudwah. Pangna urang ayeuna kadang teu dicontoh dipane contoh ku anak, da urang teh jadi contoh ke anakna. Terus Pak, ngaji nak, ngaji ari bapana jeung mana iraha ini ngajina? Nak cung ka masjid, nak jung ka masjid. Pan bapana nonton Persib. Komo kamari mah main teh waya asar pisan jam 3 geuleuh teh Persib jalan kan. Wing bagian mama tahan ngaji, mending Persib mending ngaji. Cek pun bojo teh jurig. Wah, isin ku bojo jurig mah kan eta. Ini teh ngaji apa teh geus menang 2-0 pan. Karena Persib dari dia ente nya. Ente alhamdulillah teh. Kalau nya ari kuring mah kangajengan punten. Lamun bagian Persib keur ada macina bareto tah. Jadi ge sok pre. Retua teh terangan lamun kelas abdi liren asmamana keur nonton Persib beureum sa teu waras dah. Eta pada ku cinta ka Persib, coba lamun cintana ka masjid cinta ka ajengan, ka pangajian teh datang. Pangajian kieu mah fardu kifayah, Pak. Tina naon? Tina kenteng sasahujan. Rek balik ka apal masyarakat bisa salat teh nyaho. Aya nu maot teu rakuna yang kuring ka Ciamis sabaraha ongkos mobil ge.
Sang amplopana sabaraha punten geuning ieu mayit punten salah mayit ieu. Lamun nu maot ditayang ka dieu, tapi kan udah tayang ka ajeung anu dilebur. Mana sim kuring mah Gusti Allah, kuring mah lain ajengan, lain kiai, ajengan nu bener mah ajengan nu tukang mingguan, nu tukang bulanan, nu malam Jumaahan, nu malam Senenan, nudul wudui, surutu solati, ya solat kedah kieu, ya head kudu kieu, ya nipas kedah kieu, rumah tangga kudu kieu, tah wajib ayeuna mah pangajian nu kitu. Sarumping ka pangaosan insyaallah sakinah mawaddah warahmah amin. Dijembarkeun pangalahna amin. Keur seuseut ieu teh neangan ekonomi teh baik. Seuseut. Dukana ditawarkeun ku presiden anyar jeung caleg-caleg anyar. Wah geus ngajajar foto di jalan. Tong teuing parasea, urang 5 tahun parasea, urang 5 tahun parasea, tong teuing parasea, beda mah adatna, da moal resep lamun teu beda, da pilihan gaduh pasti masing-masing. Tong teuing silih delekan jeung tatangga, tong teuing meuni pagirang-girang masjid, tong teuing keun bae da nu jadi mah eta nu ku Allah geus pasti jadi geus aya 80 daya. Da sing didukung kurang kitu mah menang ieu. Terus gitu. Geus aya titis tulisna mudah-mudahan doakeun kurang para calegna, calon presidena sing saroleh, sing nyaraakeun ka rakyat, mikir ye jalan kacil di tante butuh. Betul atuh dah. Leres teh Pak? Sok siap insyaallah lamun urang nyalona niatna belaan rakyat walau ge bro teu tinu eta ge tinu ieu. Amin. Ulah sok suudon ari ka batur teh lape darek nyalon. Ulah kitu, ulah tarima sodaqoh mah piraku sodaqoh ditolak. Amin. Doakeun kurang samudayana, mudah-mudahan anu bade nyaralona sing dipaparin ka istiqomahan, dipaparin kanggo modal, da teu modal mah hese Kang leres. Mudah-mudahan isukan sing nyaah ka rakyat, yakin anu percaya yang dipercaya ku rakyat insyaallah menang. Tong teuing pasea da KBG geus aya di lohil mahfuz ditulis ieu menang jeung urang mah usaha jeung usaha. Mudah-mudahan sing saroleh para calon presiden amin. Urang sadayana engke kenging presiden teh nu langkung sae amin. Itu ngadoa teh Pak. Ulah kala sulih corekon sulih poyok batur anu korsina urang nu ripuhna. Kade bisa jadi caleg teh mah di Ciamis, moal ieu mah insyaallah. Ari memeh nyaleg masuk wawujeng masyarakat teh. Ari pas geus dina kursi mah dipalih mana rihat teh eta sakitnya tuh di sini di dalam hatiku aya lagu. Mudah-mudahan doakeun kurang sadayana. Mudah-mudahan anu ti Subang sing aya nu janten. Amin. Supaya program terakomodir. Amin. Da beureun maneh batur gelemurna heula. Amin. Dari mana-mana ge wa alihi wasahbihi. Kang wa alihi wasahbihi Kang eta teh angger-angger lah. Wa alihi wasahbihi. Hapunten nya. Sok Bu eta masa kaliwat itu parasea lah. Ulah parasea ulah. Umat Islam ulah kalau bekir ngam justru kudu bersatu. Umat Islam bersatu, insya Allah kejayaan ada di tangan umat Islam. Mangga, nu jadi caleg doakeun jadi calegna, nu jadi kuwu doakeun jadi kuuna, nu jadi ajengan doakeun istiqomah jadi ajenganana, nu jadi guru sing bener jadi guruna, amin. Nu jadi petani sing mukti tanina ulah tinggal daki wungkul, amin. Nu tukang dagang ulah tinggal hutang sing batian, amin. Minu nyumbang ka masjid teh tereh, nu jalan tereh, ari sarayana maju mah insyaallah mun lillah mah ke kamar dotillah bareng ka harta ngabrul kabeh, nu jadi pejabat ka surga, nu jadi rakyat ka surga, nu malarat ka surga, konglomerat ge asup ka surga, amin. Itu ulah ting pasea umat Islam parasea. Anu salajengna urang kudu jadi contoh keur budak. Mana nu saya mah kitu budak teh ka masjid diajakan, dituyun ku urang ka masjidna. Reka pangajian titipkeun ka ajenganana. Sudah urang mah alabatan nitipkeun hayam, alabatan nitipkeun naon domba. Titipkeun domba masuk pugu MOU na teh memurana understanding na teh pugu MOU na teh. Mang kuring nitip domba jalu jeung bikang. Akadna lamun anakna 2 hiji ewang, lamun anakna hiji cuang potong kurang sebelah ewang, lamun teh anakan nya kuring resiko muruhan mama kan pugu hitam di atas putih.
Oh sok ajengan nitip budak mun jadi uring mereka ajengan asap. Tapi Gusti ya Allah eta nu ahli surga mah kuring mah yakin ikhlas ridho ya Allah jadi ajengan lembur ya Allah. Mana cek sim kuring mah ya Allah nu kieu nu ares sudah mana dunia masih kene kuat kene sabab loba kene jalma anu tagen keikhlasan jeung karidoanana ngurus masyarakat. Amin. Mudah-mudahan para kiai paring keikhlasan Allah Subhanahu wa taala dipaparin dunia nasi kapendak akhirat nasi kapendak. Amin ya rabbal alamin. 2 imunisasi keimanan. Nu terakhir Bu, tes imunisasi itu aya naon? Aya figur ti orang tua nu terakhir parabna kan. Parabna. Masalut mati kama salil asas fil bunyan. Cek Imam Ghazali na Ulumuddin. Ari perumpamaan dahare nu didahar kurang jeung budak urang teh ibarat pondasi dina bangunan Kang. Lamun pondasina teu kuat dirieugkeun lini ge runtuh Kang. Omolingina jeung di Cugenang maka mah di Cianjur. Allahu akbar. Ningali bumi rata Kang anu kamari gempa Cianjur teh nih Kang. Allahu rabbiya karim. Da lain teu di beusian Kang. Dioyakeun ku Allah sabaraha menit, sabaraha detik, duka sabaraha menit runtuhkan. Komo lamun pondasina teu iya tah ari dahareun mah cek Imam Ghazali jadi getih. Ari getih lempangna ka sakujur awak leres Kang. Sabab lamun jalma getih lagi teu lempang ngaranna penyumbatan pembuluh darah. Di mana? Tina stres, ta stres tuluy stroke, ta stroke selesai. Ngaranna S3, stres, stroke selesai. Nu stres teh biasana tina loba teuing pikiran teu kaotakan. Cek tadi ge batur meuli lomari, meuli kursi jebluk imah diteblukeun. Aya naon segala kieu teh? Beuleus teu tangka geus meuli di naon kursi teu hayang neuleu-neuleu acan dijeblukeun. Ai tetangga rek asupeun kursi naon tina liang kunci cenah teu hayang neuleu. Tapi kok ditempo. Tah anu kitu nu sakare stres teh. Mana nu alus mah nu beunghar tapi hatena teu rasa beunghar. Nu ripu mah nu miskin hatena hayang juga jalma beunghar ripu eta geus. Tereh modalna teh lah. Tereh stres selesai. Tah parabna kade teangan barang anu halal. Insya Allah lamun parabna barang nu halal mah ya Allah Rabbi ya Karim. Panyabat balpati seueur teuing da zaman urang mah nya Kang sim kuring nu budak teh akam aku mati payun. Da beureum mah aya penyakit kanker. Penyakit jalma beunghar gitu bae mah teh. Darah tinggi, diabetes meletus. Beula mah teh. Tah, jadi itu terakhir barang anu halal. Jadi mudah-mudahan urang sadayana riungan dina petempatan, mudah-mudahan sadayana kenging hidayah inayah maghfirati Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun jalmi-jalmi nu saroleh ahli ibadah ka Allah Subhanahu wa taala murang kali anu saroleh rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah usahana sing maju nu jadi ajengan sing jadi ajengan anu istiqomah sadayana kenging barokah tina maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.